Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah alhamdulillah urang nembe tiasa deui nyambung hanca urang dina wengi Salasa. Sabaraha minggon urang teh kasalangkeul aku ngaoskeun. Pada dasarna di mana wae urang ngaos paralaen rupa anu mana bae intina mah sejatah korup ka Allah Subhanahu wa taala. Hanca-hanca urang nu urang kakantunkeun nya mudah-mudahan tetep direken ngaos kitu ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah ayeuna urang teh parantos nincak kana mulud ayeuna teh ya. Rabiul Awal kamari gitu hiji teh ayeuna 2. Mudah-mudahan peristiwa agung anu ngajadikeun ieu sasi agung tiasa ngajadikeun urang ge kalebetkeun jalmi-jalmi anu agung anu mulia. Urang waktosna ayeuna ye muhasabah naroskeun ka diri urang sewang-sewangan mana bukti cinta urang ka Kangjeng Rasul teh gitu. Mana gitu cinta urang ka Kangjeng Rasul, mana bukti urang tumut sareng taat Kangjeng Rasul teh gitu. Sabab upami urang ngaguar kana riwayat kana kisah seueur pisan hal-hal anu luar biasa ku Kangjeng Rasul dipidamel dina raraga naon ngabela umatna gitu. Utamina dipeureun Allah Subhanahu wa taala. Syafaatul udma tangtos teu dipasihkeun ka nabi nu sanes iwati ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalian teh kitu engke di alam akhirat digambarkeun ku Allah Subhanahu wa taala jalmi-jalmi anu panghanjakalna atawa kahanjakalan anu paling utami justru eta teh mangrupikeun penyesalan tina akibat henteu tumut ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baheula lamun teh mah kami turut ka Muhammad, lamun teh mah kami turut ka Kangjeng Rasul jigana moal kieu ieu nasib teh. Sebelum penyesalan eta, naudzubillah tapi nya kitu kasora. Mangga urang sami-sami nuturkeun kana tapak lacak Kangjeng Rasulullah dina ibadah, dina muamalah, oge dina setiap akhlak-akhlakna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, keun dina pertemuan anu sanes urang coba ngaguar kana ringkasan-ringkasan peristiwa besar di Kangjeng Rasul. Ayeuna mah urang aya heula sedikit hanca ti payun, sanes hanca ti payun sih. Tapi perkara anu cocok panginten ukur urang sebagai panggeuing. Urang to the point we lah kana akhlak ti Kangjeng Rasul. Aya hiji panyawat sosial atanapi panyawat akhlak anu ku bahasa agama mah disebatkeunna teh tahajur. Naon tahajur teh? Silih sengker, silih nahan kasayan, silih tahan bahasa. Kira-kira naon bahasana di urang nu kitu teh? Silih baeudan gitu. Bahasa Jerman mah silih baeudan cenah pabaeud-baeud. Kadang-kadang masuk kalepasan gitu. Sok rek nepikeun ka mana apa kuat-kuat jeung kami. Rek saminggu, 2 minggu sugan seumur hirup teu patanya deui hayu. Ta urang teh urang ngaguar kumaha dampakna lamun neutreg gitu. Migawe kalakuan sapertoskeun kitu. Kumargi Kangjeng Rasul masihan batasan. Lamun kapaksa muslim jeung muslim deui jeung papada umat beragama Islam keur aya papaseaan kadang-kadang pan aya we kitu nya sirung-sirung pipapaseaeun teh gitu. Awalna mah mungkin perkara anu sapele heureuy gitu. Tapi dina suasana anu berbeda tungtungna jadi papaseaan. Ta sok aya teh teu patanya teh. Talamun nepikeun ka terjerumus kana teu patanya gitu, Nabi masihan batasan. Kumaha batasanana?
Nabi kieu nya ngadawuhkeun Ahmad wa Tabrani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anau qala la yahidu lil muslimin ay yahjura musliman fawqa salasilayal fa innahuma nakibani anil haq ayma ilani anhuma dama ala saramihima wa aulahuma fai'an rujuan ila sulhi yakunu sabquhu bil fai. Panjang ting dibacakeun eta na. Teu halal pikeun jalma muslim muslimat jeung papada muslimat deui silih tahan silih sangker tepatnya gitu. Ulah naon teu halal ngalangkungan ti 3 dinten. Jadi 3 dinten eta teh Pak jatah tempo enam jatuh tempo eta. Jelamun urang geus kapalang aya dina mumusuhan, aya dina papaseaan, urang sing emot ya kana aya katerangan. Batasanana 3 dinten ya. Etang gitu, karek sadinten aya kena waktos. Sanajan tetep lain hartitna urang kudu ngungguan 3 dinten gitu. Nu namina mumusuhan mah nyantong dibuka pantona. Lamun terjadi pan nya kudu saenggalna silih hampura gitu. Ngan lamun ternyata ada urang yang beunang ngaraoskeun kitu nya aya kakeuheul ka batur. Dinten kahiji berat keneh. Dinten kadua masih keneh aya ngabagel keneh di nu mana gitu. Dinten katilu final gitu. Lamun cek leasing mah jatuh tempo eta. Pokona mah daek teu daek wayahna kudu maksakeun syukur-syukur duanana minimal salah saurangna anu membuka pantau perdamaian cilih luluskeun deui silih hampura. Eta teh 3 dinten eta. Sabab lamun aya jalma anu ngalangkungan 3 dinten eta teh geus kaluar tus nyimpang tina bebeneran dawuh Kangjeng Nabi teh. Ari cek basa urang mah teu baleg si eta mah gitu. Duaan kala papaseaan wae. Salarasna urang ngajaga duduluran ku cara kitu tah. Pan urang teh ngajaga persatuan Pandina Pancasila teh banyak pan kadaya persatuan Indonesia gitu. Nya kumaha bade bersatu ari perkara leutik urang teu bisa silih damaikeun teh. Lamun diantepkeun diawet gitu. Engkena teh bisa ngarembet tentuna teh gitu. Ini sapertikeun luka gitu nya dina awak gitu. Komo lamun keur jalmi nu gaduh penyakit gula mah geuningan gitu tah. Sakedik diantep bae tadi ubaran. Langsung ngalegaan. Tungtungna kudu diamputasi bang gitu. Sapertikeun gitu. Samemeh eta panyawat gitu. Nu disebut mumusuhan bahasana teh syahnaun atnapi mun mukhasama. Atnapi dina Al-Qur'an aya ayat ieu. Rabbana wala tajal fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sok dijadikeun sambungan tina doa ieu geuningan Allahumma la tahrimna ajrahu teh. Pan eta teh doa nyuhungkeun ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang teh ulah kaentepan ku panyakit gilan. Naon gilan teh? Ngabagel hate. Naon benci, cecep, geuleuh, ijid ka jelema-jelema muslim. Nepikeun ka Allah ngajarkeun langsung doana kitu teh. Dina surat Al-Isra teh. Waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman rabbana wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tina eta ayat urang paham gitu. Saking pentingna nepikeun ka Allah langsung ngajarkeun doana ka urang teh gitu. Kudu akur maraneh teh sesama makhluk kami, sesama umat muslim gitu. Kudu akur ulah aya ijid, geuleuh, cecep. Pas secara rinci ku Kangjeng Nabi diuningakeun aya toleransi 3 dinten. Sanajan lain hartosna kudu dimanfaatkeun bener eta ya gitu. Aya urang papaseaan 3 dinten mah gitu. Gitu. Eta mah jadi nunjukkeun batasan lah gitu. Lamun geus terlanjur gitu papaseaan maka wayahna emot-emot 3 dinten mah kudu silih hampura. Cenah dari kami mah tos nyobian ieu mukakeun panto duduluran deui panto perdamaian gitu. Tapi da angger geuning manehanana mah kalakah ngabalieur kalakah nyengsrikeun atawa ditanya teh teu ngajawab.
Malahan kami ngucapkeun salam mimitian ngamimitian da teu didenge teu dijawab ku manehanana kumaha tah lamun kitu teu aya urusan jeung sikap manehanana salasna mah gitu naon margina tugas urang mah pan eta ngajalankeun perintah Kanjeng Rasul sok bukakeun atuh ari teu mah sanggup duanana mah gitu ngalamun urang geus nyarita geus ngobrol geus ngabukakeun lawang duduluran deui gitu amaran naon manehanana nolak heuh eta mah urusan manehanana ngan ulah dijadikeun dalil keur urang eureun minta hampura deui gitu. Maksudna kumaha lamun enjing tepang deui ulah teu naros deui eta teh. Aya da emut kana keterangan teh aya tilu dinten cenah batasanana. Ayeuna teh tuh mangkana terakhir rek maksakeun keun wae era-era oge gitu. Keun wae gengsi oge. Keun wae najan disebutkeun ku batur elehan oge. Najan disebut teu panceg oge, teu boga prinsip. Perang batin tuh bingung ari menta hampura bisa disebut teu panceg cenah jalma teh disebut elehan. Jadi keur kitu mah kadang-kadang urang memang teu kedah apalah gitu saha nu salah gitu. Dan maksudna da urusan urang mah ieu jeung Allah jeung Kangjeng Rasul. Ngajalankeun perintah Allah kudu miceun gilan di nu hate teh. Ngajalankeun perintah ti Kangjeng Rasul ulah ngalangkungan nepikeun ka 3 dinten. Maka piceun heula gengsi. Gitu. Piceun pokona mah naon ka era canggung sagala rupa. Ieu teh perang ageng ieu teh sabab perang nafsu teh ya. Gitu. Perang nafsu. Kajenting disebutkeun lemah ku batur. Gitu. Tepang sareng anjeunna, urang ngucapkeun salam, teu dijawab ku manehanana. Heukeun wae gitu. Enjing tepang deui ulah teu naros deui lamun urang keur sakali eta mah masih keneh can katinggalinyana gitu. Tah ulah kumaha atuh nya terasa gitu. Komulah tiasa direkayasa gitu. Mun perlu didamel skenario, damel skenariona. Ku maksudna upami perlu mengalibatkeun pihak ketiga, sok libatkeun pihak ketiga. Sanajan kudu ngabohong eta Pak. Dari ngabohong dina ngaislahkeun dua jalma nu keur memusuhan mah eta teh dimeunangkeun. Ngabohong teh. Pengabohong teh kenge ngabohong dina ieu tah ngadamaikeun dua pihak nu keur memusuhan. Oge ngajaga aib batur. Eta teu naon ngabohong. Sok lah urang nyieun skenario terus terang gitu kami teh teu betah ieu aya dina memusuhan teh. Lain masalah teu wani lain masalah sieun. Kumanehanna tapi sieun ku Allah ku Rasul gitu. Ngan kami coba rek mukakeun pantoduduluran ka manehanana kamari panggih ngamitian mengucapkeun salam da kalah ka ngabalieur gitu. Ciklah ku anjeun panggitukeun. Pangdatangankeun, pangobrolkeun, jujur gitu. Geus seunggah gitu, geus capek kieu wae mah gitu. Rek minta hampura gitu. Mun perlu gitu. Wah ieu teh perang ageng. Sabab kan ieu teh tos urusan hate, urusan batin gitu. Urusan batin mah urusan anu ageng. Perang Badar ge atuh ku Kangjeng Rasul direken perang alit dibandingkeun sareng jihadun nafsi teh ya. Ngalawan nafsu teh ya. Masalah tapi batas waktu kan diwujudkan tadi teruskan Ya. nah terus hanya tetap tak terus gitu anu ya ngaku bener ada istilahnya masalah ya sepele gitu Ya. Jadi dia dinten aya teh langkung nunggu aya setahun. Eta kumaha Pak Ustaz? Kada dikumahakeun gitu. Iya. Asalna kan Pak Ustaz apa kudu diluruskeun deui gitu. Iya. Iya. Tapi salah satu ieu teh aya nu kontrak gitu kan. Ya. Nah, hoyong-hoyong terang kumaha carana tapi Orang melangkah sahanu kita biasa diluruskan di Banyu gitu kan. Ya. Ya, orang ukurkeun heula ku dawuhan Kang Rasul anu ieu. 3 dinten di dieu teh
cenderung nu dimaksud nyaeta menahan bahasa menahan bahasa ari tapak tina mumusuhan eta kadang kawis perkara anu teu enteng gitu ibaratna urang teu rek naonnya ngadamel coretan dina tatangkalan dina naon mungkin teu harita atau mungkin teu pernah leungit tapakna gitu da eta mah urusan hate gitu kadang-kadang urang jero teuing gitu ngeleuman hate urang mah ngan intina ieu tah nu dimaksud tilu dinten teh naon bertemu silih lubarkeun ku bahasa keun masalah engke efek tina ieu mah tinu hate mah heuh tah mah da berproses teh gitu paling penting mah ulah leupas pataros sanajan hate masih keneh keheul gitu dan nu namina hate mah tangtos gitu sifatna kan henteu mutlak gitu jalmi teh tapi nu dimaksud di dieu kumaha secara lisan obrolkeun sasalaman geus bubar ti dinya gitu lamun masih kena aya sumudon heukeun we lah gitu nu penting mah terus we gitu naon secara ieu gitu dan memang tangtos gitu ngan diukur ku keterangan ieu tah diukur keterangan ieu tetep we sareng ku ayat nu tadi lah gitu tetep we gitu kudu naon kudu dibuang jadi ari tilu dinten mah ieu teh batasan ulah nepikeun ka teu ngobrol gitu sanajan keheul aya keneh ceuceub aya keneh ijid aya keneh pokona mah ulah nepikeun ka teu poe teu patahnya teu ngobrol selama tilu dinten teh gitu tapi kan bawaanna teh hoream bae nya urang gitu gitu ayeuna misalna ayeuna teh kasih taurnya tapi teu penak deui teh harita nya kitu mah teu penak mah nya berarti cawios ieu mah kan dina raga caket ngariung ruang riung gitu kana jamaah sareng jamaah gitu lagi manusia sampir aya anu kitu nya aya dia kabar mau ulang nah nya leres pada intina mah tadi naon daun Allah teh ya wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu ulah nepikeun ka aya gila ijid cecep geuleuh ka jalma-jalma anu sesama mukmin malahan kadang-kadang mah kan aya jalma teu masalah teu naon teu papasian tapi ningali eta jalma teh meuni cecep meuni geuleuh aya nu kitu aya teh kadang-kadang tina hal urusan fisik nu katingali ku urang kan gitu misalkan aya jalma teh kuleuheu tiba-tiba ujug ijid di dieu teh jalma teh meuni kitu-kitu teuing nu tara mandi jorok gitu teh keun wae atuh nya hirup jeung urang pan henteu saimahan teu atuh keun wae gitu iya gitu eta teh rilan teh gileun gitu gileun tah orang tradisional wa in salima palam yaqbal waroda alaihi salam lamun jalema ngamimiteun ngucapkeun salam terus teu ngajawab da maka anu bakal ngajawab salamna teh nyaeta turudat alaihil malaikat pangajawabkeun salamna teh ku malaikat hartosna naon didoakeun ku malaikat gitu. Urang pendak sareng jalma nu keur musuhan jeung urang assalamualaikum ulah balieur we ulah alit mana malaikat mangwaleurkeun salam urang gitu. Maksudna didoakeun urang teh sareng salam urang nu tadina keur batur doa kasalametan bakal keuna ka urang ijabahna waroda ala lakhari asyaiton tah keur jalma anu diucapkeun salam kalakah ngabalieur teh ya maka eta mah bakal waroda alaihi syaiton ala lakhari syaiton ku setan eta mah gitu di ieuna teh dijawabna teh atawa di ieuna teh meureun nya Allah ieu mah ieu bagian kami ieu mah dulur kami mun kitu tah diangkan kitu ku setan teh gitu ieu mah ieu halus ieu balad kami ada dulu naros sana aku naros ya tapi jelas teh nggak bilir gitu teh kita nggak jawab sama itu tadi kita kumaha padahal perasaannya teh gak dihotor sal gitu nah jadi kita harus kita nggak pernah gitu terkecuali lamun ada dengan dosa ya tapi ada dengan dosa dengan dosa jangan
Nyata kadang-kadang kitu pan, kadang-kadang gilan teh henteu bersumber tina papaseaan. Nya kadang tina bahkan wau ge henteu kadang-kadang gitu. Kur apal salewat tapi bawaanna teh ceuceup gitu. Contoh anu ieu teh lamun dina dunia pendidikan mah sok aya nu disebut ieu geuningan kasus perundungan dibully gitu. Sok aya geuningan hiji siswa teh anu duka kumaha teh sok jadi dipih kangewa teh. Padahal salah henteu eta siswa teh gitu. Ta eta jalma-jalma anu disebutna membuli, jalma-jalma anu disebutna naon merundung, eta teh aya gilan di nu hatena teh sesama muslim dulur keneh gitu. Ta nu kararieu teh pondasi pikeun urang sadayana. So kadang-kadang nu namina kebaikan batal terjadi ku pedah aya gilan teh. Rek silaturahmi jalma kitu gitu. Gengsi atuh urang teh gini. Gitu. Gila. Wa awwalahuma fai'an rujuan ila salah yakunu sabaku bil fai kifaratan lahu. Tah jalma anu pangpayuna ngelehan ngabukakeun deui lawang duduluran. Intina anu pangheulana we. Maka eta jalma teh jadi anu pangheulana meunang buruhan Allah. Naon? Kifarat. Menang kifarat dosa. Ya keur kitu tadi teh ya, kuncina mah urang teh lah teu kudu ngemutan sanu salah gitu. Lah gitu. Gitu. Sanu salah. Da tuntuna teh moal anggeus-anggeus kitu. Kala kasibuk we mikiran duh da si itu tunu salahna ge atuh nu ngamimitian ge. Gitu. Apa gitu. Itu mah tak keur kitu mah kajian ting nya tong keneh mutan sanu salah. Pokona mah urang mah maksud urang mah rek sejak turut ka Rasul, turut ka Allah. Hilingkeun heula gengsi, hilingkeun heula harga diri keur kitu malah gitu. Justru ieu teh kamuliaan gitu. Jalma nu pangheulana kitu gaduh emutan kitu terus der we kitu ngamimitian. Mukakeun duduluran deui maka bakal meunang kifarat di Allah Subhanahu wa taala. Kifarat tina dosa-dosa. Tabuat di dinya kifarat dosa urang teh. Da tobatnya anu bener mah gitu urang teh buat cantiasa gitu. Buat di dinya. Fa in mata ala soromihi malam yadhula lajanah jami'an abad. Tapi lamun duanana maot dina kayan keur papaseaan tuh lam yadhula jannah duanana ge moal ka surga. Abadan salawasna. Mataknya pantesnya di urang geuningan seperti jiga tradisi lamun jalma tos katingali wales tos katingal ciri-ciri pimawateun teh sok paribasa aduh hapunten abdinya hampura kudu bersih urang silih luluskeun silih bulubarkeun ulah aya gantara kakaitan di antara urang memang kitu urang kudu bisa mastikeun maot dina kaayaan teu aya gilan teh ya dina diri urang nya gitu supaya teu aya gilan teu aya iji di maot teh tenang gitu bisa eta teh nu ngahalangan lamun ningalina sinetron mah geuningan semacam-macam cara maot teh gitu ya no gambaran hidup ya najan dina buktos nama teh terlalu dilebih-lebihkeun ya bikin penasaran malum bisnis sama usaha tuh dah naon we gitu tak ulah pati penting dianggap gitu nu namina sinetron mah gitu. Hidayah sanajan judulna hidayah gitu malahan jeung taufik sugan sakalian hidayah jeung taufik apa karena mas segala lamun tos masuk kana dunia industri bisnis berarti berarti nu penting mah payu kan penting gitu saumur hirup geuning ka ayeuna nu nyata gitu can pernah ningali mayit panjangan diasupkeun kana kuburan manjangan dilebaran deui diasupkeun anggar keneh diasup-asup Jelema bikin penasaran kemacaran si produser gitu. Jadi keur urang mah naon mah kedah da aya dasar heula akidah nu leres teh gitu. Supados henteu kabawa sakamana meuni gitu sakaba-kaba.
terus dianggapna turun lamun nonton Hidayah sinetron Hidayah langsung menang ganjaran gitu teu can tengaruhan gitu. Tiba-tiba setiap perkara anu aya label religi Islami langsung gitu menang ganjaran walau alam. Misalkan lagu hanya peda aya judulna lagu religi tapi begitu dikupingkeun anggerlah mata mohokeun gitu karena ibadah teu nambahan gitu anger we gitu naon bedana jeung dangdut gitu ngadangdutan. Jadi ulah waka setiap anu berlabel religi lamun kurang dianggo gitu tiba-tiba langsung keng ganjaran. Ngan panginten perbandinganna nya masih leuwih leuheung lah gitu. Salajengna sami ya terjauh benten hadisna ya lahirul muslim aya jurahu pokok salah silaya teu halal tetep tuh seueur pisan hadis anu unggalna kieu tah ku bahasa kieu la yahilu teu halal keur jalma muslim gitu nyang karedulurna leuwih ti 3 poe 3 wengi ya takiani papenak taduaan teh payu ridu hada sieuna kalah ngabalieur nya kitu deui nu saurangna oge kalah ngabalieur deui gitu tah nu pangalusna nu mana tetep yabda'u bisalam nu pangheulana ngucapkeun salam gitu eta teh nu pangalusna malan para ulama nyebatkeun tuh kumaha ana salama yarafa'u ismal hijrah eta jalma nu ngucapkeun salamna teh eta teh matak ngahapus kana dosa teu patanya na kamari teh cenah gitu. Ngapus kana dosana. Ada riwayat Imam Muslim turadul amal fi kulli isnain wa khamis wa fa yaghfirullah azza wa jalla fi dalikal yaum. Dina dinten Senin cenah pas sareng dinten Kamis eta Allah Subhanahu wa taala teh ngobrol kana ampunan. Jadi nampi tobat secara khusus Allah teh dina dinten Senin sedang dina dinten Kamis. Matak dinten Senin dinten Kamis gaduh kaunggulan tinimbang dinten-dinten anu sanesna. Mawi Nabi nyunahkeun saum Senin Kamis. Tarahasiana teh eta dina dinten Senin Kamis teh aya hampura Allah Subhanahu wa taala. Komo dina dinten Kamis mah salian teh aya hampura Allah oge waktos naon rekapan amal mingguan gitu malaikat siap-siap disetorkeun ka Allah Subhanahu wa taala aya amal nu ditampi aya anu henteu kata gitu gambaranna teh tah dina dinten Senin dina dinten Kamis jalma bakal meunang hampura dina eta 2 dinten ka jalma anu henteu musyrik jeung jalma anu henteu boga papaseaan jeung dulurna. Atuh ari kitu mah minimal meureunnya papaseaan teh ulah poe Senin jeung poe Kamis gitu. Sanes gitu. Maksudna teh berarti ulah ditunda-tunda we gitu ya. Bilih gitu, lain bilih deui pan ieu dawuh Kangjeng Rasul. Kasayan anu kuduna diraih gitu ku anjeunna teh. Menang ampunan ti Allah dinten Senin dinten Kamis di amal disetorkeun ka Allah Subhanahu wa taala ditampi tiba-tiba kudu kahalangan pedah masih kene eta papaseaan jadi teu meunang ampunan Allah amal teu waka ditampi ku Allah sabab kahalangan ku eta pau salah sil teh gitu ku papaseaan langkung ti 3 papaseaan gitulah jadi memang kadang ceuk nafsu mah orang teh asa bangga gitu bangga kita kumaha maksudna teh wah jagoan gitu. Masih naon harga diri, paribasa harga diri gitu. Harga diri. Laos tradisi orang Madura mah pan lamun papaseaan teh tapi ieu mah budaya nu memang awon gitu geuningan. Aya nu disebat carok geuningan. Carok teh nyaeta kitu nya mama geuningan di Jawa di Madura. Jadi lalaki jeung lalaki lamun aya papaseaan penuntasanna teh kumaha duel bari nganggo cerulit nepikeun ka maotna teh gitu salah saurang carok aya gitu pan kantos geuningan taun sabaraha aya beritana teh ikeun ka sabaraha urang gitu
pan hanya ieu mah ninggal dina budaya eta pan maksudna mah kan harga diri cenah gitu, harga diri. Demi harga diri kehormatan gitu. Ayo orang duel gitu. Pakai serulit gitu. Sok heuh we saha gitu nu sapaehna gitu. Jangan eta teh memang budaya. Tangtos budaya kitu ulah dipertahankeun lain budaya nu sae gitu. Goreng we gitu, budaya gitu. Bangsa urang keren. Nah, nya sekali. Hiji-hiji urang. Gitu. Gitu Pak. Jadi kajabi nu moal meunang hampura teh jalma nu boga dosa musyrik dina eta poe teh jeung anu keur boga papaseaan. Ta Allah Subhanahu wa taala teh kieu ngadawuhna teh utruku hadaini hatta yasliha nalika amal disetorkeun ka luhur gitu. Kumaha antepkeun heula amal si eta mah sabab keur papaseaan cenah gitu. Tah eta bu masalahna apa? Naon? Ternyata papaseaan urang teh matak ngahalangan kana ditampina amal urang. Gilaan. Upami lisan ieu teh kan sebagai panto. Ulta urang mukakeun panto. Nu sanes mukakeun panto. Itu kan kulisan teh urang berarti kan assalamualaikum urang sila hampura deui atau kumaha urang mukakeun panto gitu. Salajengna aya jalemana teh nu tere asupna. Aya nu langsung asup saketika. Aya nu masih kena nyesa dina ieu teh. Aya nu langsung hilang saketika gilana teh gitu. Ngan eta ucapan itu tos cukup mewakili satungtung henteu dituturkeun deui ku naon kejelekan-kejelekan selanjutnya maksudna teh kalau ditambah tensi musuhanna teh gitu. Insyaallah ku silih hampura keun masalah hate mah heudat teh gitu. Kan sifatna teh leuleus hate mah kitu nya kedah lembut bertahap teu tiasa langsung gitu. Penting silih lubarkeun lisan maka insyaallah hampura Allah bakal tiasa diraih gitu. Tadi teh pokona mah gitu. Pokona mah urang mana rek turut ka Allah, turut ka Rasul. Gitu. Gengsi kita lah gitu. Mengalah teh eta mengalah untuk menang. Pan ieu teh perlu gitu urang teh mangemutan kana ka diri. Semua aya tungtungna teh. Itu keke ieu keke. Lambat laun jadi papaseaan badag. Kena teh kumaha lamun kadituna kalah diwariskeun katurunan mah kitu. Batur mah ngawaris teh sawah nya gitu. Tempat usaha ngawaris teh. Ieu mah ngawaris papaseaan. Gitu. Nyata aja buat terus habobi kadang pun gitu. Gitu. Komo lamun dina kasus maksudna teh pasangan suami istri anu masih kena hidup di sareng mertua lah gitu kan. Gitu. Pan ieu teh ari di payunan mertua mah gitu kan bermain sandiwara gitu. Gitu nya gitu. Tapi kerduaan baru gitu. Silih iya pan. Silih awon. Itu. Dan kayak gitu. Para bapak sadayana naon atuh sababna gitu. Ieu teh bet kudu kurang dijaga pisan gitu. Naon sababna? Sabab ieu teh keheul atanapi ambek ijid. Ieu teh gambaran anu nyata jalma mutuskeun kana tali silaturahim gitu. Jadi nu namina mutuskeun silaturahim teh lain masalah eureun nganjang. Dari nganjang mah eta mah contoh alit tina silaturahim teh. Dari nganjang mah bahasa agamana ziarah teh. Ziarah berkunjung. Ziarah kanu hirup, ziarah kanu tos ngantunkeun. Ari silaturahmi mah asalna mah dinu hate. Naon? Mastikeun hate urang teh teu aya gilan teh ya. Teu aya naon ijid, teu aya keheul, teu aya syahna bahasa kitabieu mah.
nya teu aya gantar kakayan mastikeun urang teh ridho jeung dulur-dulur urang teh gitu tah jeung balad-balad urang teh tah eta sebenarnya silaturahmi najan aya ngahiji bahkan tadi teh suami istri saimah keneh jeung minantu keur aya papaseaan teu daek wae akur sanajan di payunan mah itu mah jiga nu akur tah sanajan ngahiji tetep geus leungit silaturahmi di antara duaan eta suami istri teh. Jadi lain masalah ngahiji enak saenyana mah silaturahim teh. Lain masalah bertemu atanapi nya gitu babarenganana. Tapi silaturahmi teh ieu tah ridho diri urang ka dulur-dulur urang ka balad-balad urang ridho. Mastikeun eueuh gilan, mastikeun teu aya ijid, mastikeun teu aya keheul tah eta sabener-benerna silaturahmi. Dari masalah berkunjung mah kitu nya heuh eta makan lamun aya milikna meureun gitu. Pangeureun kudu nganggo ongkos atawa zaman ayeuna tiasa nganggo perantara aya media komunikasi gitu. Ayeuna mah gitu. Hoyong penak ya tiasa nganggo HP pan atuh. Irit-irit ongkos pan gitu. Teu gaduh HP nya nambut heula kanu gaduh HP atuh. Namual teu dipasihan gitu. Kan gitu. Jadi mumusuhan atanapi tadi teh ya pasea teu patanya eta teh gambaran pasti jalma teh keur mutuskeun silaturahim. Ari silaturahim teh kan perkara anu kalebetkeun pokok dina agama urang teh. Matak seueur pisan hadis Kangjeng Nabi gitu anu nguningakeun masalah silaturahim teh dikaitkeun sareng masalah keimanan, kasampurnaan keimanan. Nabi ngadawukeun man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut teras falyasil rahima. Jalma anu ngaku iman ka Allah jeung ka poe akhir maka kudu ucapkeun anu hade gitu atawa jempe jeung sambungkeun silaturahim tuh. Jadi jalma anu itu teh anu megakeun silaturahmi ku cara anu mana wae nyaeta eta. Naon teu sampurna imanna. Jadi megakeun silaturahmi teh lain berarti henteu kunjungan, henteu eta makan terbatas gitu. Tapi silaturahmi nu saenyana tah ieu kanyaah nu di nu hate ridho ka dulur-dulur urang, mastikeun teu aya keheul, teu aya naon dendam gitu. Dendam kesumat. Bogor sok aya film geuning. Film-film teh anu secara tidak sadar ya teh ngajelaskeun mapatahan urang supaya aya balas dendam teh geuningan. Balas dendam pedah baheula aya kahirupan kolotna teh atawa keluargana dianiaya gitu. Terus eta film teh menceritakan eta teh tumbuh besar gitu, ngulik ilmu silat, ilmu naon gitu, keur balas dendam gitu. Emut ke realitas, diajak nonton film gitu. Film India tadi antara itu Sanjay Dutt. Tapi dia teh film penipu. Iya. Kalau tonton dan sama beres-beres jam. Gitu. Nyapan eta teh secara tidak langsung masuk ke alam bawah sadar urang gitu eta teh. Yen berarti dendam teh kudu dibalaskeun deui gitu. Bahkan kadang-kadang mah terkesan kieu nu namina pembalasan teh harus lebih kejam daripada perbuatan samemehna gitu. Padahal teu kitu. Tuntunan tina agama urang mah kumaha? Heuh ulah kadang ulah naon mikir saha nu salah gitu. Terus itu nu salah, tadi teh seja turut ka Allah, turut ka Rasul, hayang ngalah kamuliaan. Mung teuing diri urang teh kahalangan karena sababaraha kasayan teh apa? Ampunan Allah ngaleungit, da urang teh ngahalangan diri ku papaseaan teh. Amal di ku Allah Subhanahu wa taala teu waka ditampi, tolak teh sabab ngahalangan diri sorangan ku eta teh ku muhassam utahajur teh. Iya sebenarnya kedah kurang di beresan tahajur tina hijrah teh bahasa sami sareng salah katana tina hijrah. Ari hijrah teh jadi selain hartosna lain pindah sanes pindah hijrah teh nyangker dari pindah mah dina bahasa agama bahasana sanes hijrah. Zahaba init gitu atau napi intakola berpindah gitu. Dari hijrah mah arti asalna teh naon nyangker. Jadi hijrah teh hartosna lain
pindah Rasulullah ti Makkah ka Madinah. Tapi hijrah teh naon? Nyangkerna Kangjeng Rasul tah. Batin gitu. Dina gemerlap dunia, tina sagala rupa kahayang-kahayang nafsu nu matak nyelakakeun ditahan. Ngan secara fisik ke padambelan Kangjeng Rasul harita naon heuh pindah. Dina raraga naon? Heuh dina raraga ieu. Hijrah merangan nafsu teh. Merangan sagala rupa. Tapi populer kadienakeun bahasa hijrah teh gitu. Jadi seolah-olah secara bahasa harusna sanes pindah gitu hijrah mah. Ngan dina penggunaan memang hijrah teh pindah gitu. Itu. Nah. Salajengna aya dawuhan Kangjeng Nabi deui kieu. Kumaha dawuh Kangjeng Nabi itu layat hulu jannata qati'un rahmi itu masuk ka surga jelema anu magadkeun silaturahmi. Aya deui kieu ya Kangjeng Nabi nyebatkeun kieu hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Bakar. Man adnaba wa mamin dan bin azdaru ay akhak min ayu anjilallahu li sahibi al uqubah fi dunya ma ama yudahiru lahu fil akhirah minal baghi wa rahim. Teu aya dosa anu paling hak paling pantes keur diheulakeun siksaanana bahkan ti dunia keneh di dunia ma ama yudakhiruhu lahu fil akhirah nepikeun ka engke persiapan siksaan di akhirat. Teu aya dosa anu paling pantes digancangkeun siksaanana kajaba dosa bagi licik wa qati'ati rahim jeung magadkeun silaturahim. Jadi magadkeun silaturahim teh dosa anu diheulakeun adabna teh ku Allah Subhanahu wa taala bahkan sirung-sirungna ge di dunia. Nya rezeki jadi ngurangan gitu kan. Diantawisna gitu. Dari lembur siksa anu saenyana mah naon di akhirat da dunia mah sanes lembur siksa. Adapun kapeurih anu terjadi di dunia anu jigana siksa eta mah peringatan. Gitu. Teguran ti Allah Subhanahu wa taala. Rezeki heureut, pedah jarang silaturahmi. Memang eta teh adab keur di dunia tapi ageng-agengna mah teguran ti Allah Subhanahu wa taala. Dari lembur siksa mangke di akhirat. Dunia mah lembur pepelakan. Jadi kadang kawis kan balukar-balukar tina pagawean urang teh nu ngalanggar kana syariat teh gitu. Kana agama urang teh sok karasa di dunia. Memang itu. Eta bahasa adab tapi adab lain anu saenyana adab, tapi ageungna mah teguran. Ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Supaya naon heuh supaya engal balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun disabaran mah tangtos mata jadi amal soleh. Rasulullah hiji waktu keluar wa Tabrani an Jabir qala raja alaina Rasulullah. Rasulullah keluar di payunan para sahabat wa nahnu mujtami'un terus Rasulullah ngadawukeun kieu. Ya ma'syarul muslimin ittaqullah wasilu arhamakum. Hai jalma muslim ittaqullah takwa anjeun ka Allah gerak takwa ka Allah. Jeung kudu tepungkeun duduluran anjeun silaturahim teh. Bainahu laisa min sabin asra min silaturahim tah. Sabab teu aya amal-amalan amal soleh anu langkung tereh ganjaranana karasana tibatan silaturahim cenah gitu. Jadi silaturahim teh wah perkara anu ageut. Ulah disapelehkeun silaturahim teh. Jadi teu aya kasaean amal soleh anu pangheulana bakal diheulakeun gitu. Kasaeanana kajaba silaturahim. Mata ku silaturahim mah mangga tokcer otomatis langsung karasa keur di dunia keneh otomatis. Ya contoh anu realna mah kumaha daek ruang riung silaturahim pan eta teh pan udud-udud bae mah teh sok aya we gitu nya. Terus sok udud mah gitu. Suguh gitu. Gitu nya. Ta eta dawuh Kangjeng Nabi, teu aya kasaean anu pang diterehkeunana balasanana.
jabat silaturahim. Tapi tadi teh anu namina berkunjung eta contoh leutik tina silaturahim. Nu paling penting tina silaturahim naon? Tah kanyah nu aya di nu hate. Ku cara naon? Miceun ka bendu, miceun geuleuh, miceun ceuceuk, mastikeun urang ridho ka dulur urang. Kadituna urang tepedit ngadoakeun kasayan ka batur. Tah eta silaturahim. Upami aya rezekina nya nembe didongkapan. Itu mata ke masjid ieu urang ngariung teh ieu teh wadah nu pangsaena urang keur silaturahim. Coba lamun teu aya masjid kieu urang ngariung di mana? Jarang pendak urang gitu. Tuh panginten lah ada parantos adan tuh samantawis mah urang cekapan sakitu. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa maraktehkeunana, urang silih luarkeun deui urang kayak gitu. Para bapak sadayana di antawis urang gitu. Urang piceun gantar kakaitan di antara urang. Urang silih pohokeun kasalahan-kasalahan urang masing-masing di antawis urang gitu nya. Kateu naon sifat-sifat anu mungkin mata teu ngareunaheun gitu lah urang pohokeun lah gitu lah gitu. Urang silih emutkeun kana kasayan urang masing-masing gitu di dieu gitu nya. Sabab kana urusan batur mah kan mending keneh diemutkeun kasayanana, kaawanana dipohokeun. Tapi lamun keur urang mah emut-emut kaawanan urang, kasayan urang popohokeun gitu kan. Sakitu kenten urang tutup kalayan doa sapujaga teh serangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.